Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba alaihi wa harrama sibah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salatu wa salamuhu ala rasulillah wa sa'ili sahabah wa tabi'ina wa tabi'ahum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Qala nabiyyuna wa maulana Muhammad, kun kal yadain wa la takun kal udunain. Wa qala al ulama wa bi ikhtiyarin la yazi al muttasil idza ta'atta ay yazi al munfasil. Wa qala al ulama wa ragbatun fil khairi khairin wa amal birin yazin wal yuqas ma lam yuqal. Wa innal ahsanal kalam kalamullah wa utaqul qura kalimatu taqwa. Wa khairul huda huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul millah millata Ibrahim alaihi salam. Garsana keluarga besar kasepuhan Bapak Haji Dudung sakulawargi, mugia anjeunna sing barokah. Garsana kasepuhan para alimil ulama, para kiai anu sami hadir dina ieu wengi, oge aki anu sok sering ngulem pribados sing panjang yuswana, sehat wal afiat, bari getol ibadah. Anu ditikahkeun Neng Dede sareng Cep Robi sing janten rumah tanggi anu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mugia khusus panganten baru, umumna panganten anu tos lalayu oge nu tos rada bau, didoakeun ku abdi sing seungit dunia akhirat, didoakeun nu can nikah sing menang jodoh, teu payu wae tawarkeun. Sebab di dieu mah sok lobaran ranjau ceuk rana-rana. Mugia sadayana rizkina sing barokah, patepang sareng santri sareng kiai, karena Indonesia merdeka bukan hanya dimerdekakan oleh TNI oleh polisi, tetapi Indonesia merdeka karena ayeuna resolusi jihad para ulama dan para santri. Tepuk tangan untuk ulama dan santri. Mana pangantena? Si kadia Robi, kadia Robi di dia. Dia anak bawa korsina, Robi bawa kadia. Korsina bi kadia bi. Urang ngaoskeun heula doa Rajab sasarengan supados urang kabarokahan ku sasih Rajab. Insya
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasilma qasidana sadayana Allahumma barik lana fi Rajab sarang sadayana wa ballighna Ramadana wa hasilma qasidana salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah mugi Gusti ngaberkahkeun dina Rajab jeung Sya'ban mugi Gusti ngadugikeun kana sasi Ramadana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasilna qasidana mugi Gusti ngahampunkeun dosa abdi sadayana mugi Gusti ngahasilkeun maksud abdi sadayana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasilna qasidana ya Gusti saeurekeun rezeki pintu ilmu ku pangarti sareng wargi teras kahiji subur ma'ur jinawi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasilna qasidana ya sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah gampang sadaya panjawat hasil sadaya nu dimaksud Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasilna qasidana berkah doa berjamaah mugi nikahna barokah ibadahna istiqomah putrana soleh solehah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasilna qasidana nawaitu ta'ziman wa takriman li maulidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah Shiratal ladzina ugia hajat sadayana diijabah ku berkahna bulan Rajab. Bulan Rajab teh bulan rahmat. Bulan Rajab teh bulan penyelamatan hamba Allah tina do. Bulan Rajab teh bulan kebaik. Bulan Rajab teh Sahrul Asam. Sahrul Asam teh bulan torek. Nah cenah bagi disebut bulan torek
Sabab Allah miwarang malaikat nyatetkeun umat Nabi Muhammad nu saena wungkul. Jadi nu awana teu dituliskeun matak urang kudu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mode ente nikah kadede eta teh kebaikan. Da baheula mah sorangan, ayeuna mah jadi duaan. Jadi boga tanggung. Di mana Tasikna? Gobras. Di mana Gobras teh? Ya maksudnya Tasikna, Tasik kota, Tasik kabupaten? Kota. Gobras desana desa naon? Sukahurip, kecamatan Amansari. Kerejang ningalina. Sia yang buru-buru kawin. 3 hari pribados di Jambi pengajian unikahkeun dua anak langsung ka dia. Jadi nikah teh saena ulah wakak anu jauh. Bade urang Tasik ka urang Majalengka deukeut bu seserahanna teh. Teu kudu make kapal. Jadi syaratna nikah matun kahul mar'ah li arba'in. Nikah istri teh atanapi pamegat ka istri rek istri ka pamegat. Ngan pamegat kudu milih hiji tingali wajahna, bisi urang pijodoheun teh bolong huntuna, atanapi aya irungan ngan ceuli eueuh hiji. Jadi kudu eces nikah teh nya. Ke rumah lalakina goreng tambah pamajikanana goreng pisan. Jadi kudu aya perbaikan, perbaikan giji maneh teh, perbaikan keturunan. Kumaha Allah we dan nu goreng ge kadang-kadang budak nama sok alus. Terus deui tingali kurang geus wajahna turunanana. Ieu teh turunan kiai, turunan bangsat. Sok aya kan nya, jalmi teh turunan bangsat, aya turunan nu gelo aya teh. Eta teh usum ajengan dibarunuh kuno nu gelo. Kapolres Polda Sumbing ka pribados, Pak Kiai perlu dikawal, teu kudu dikawal cite Pak. Da maot mah urusan Allah. Jeung nu abdi di abdi mah nu gelo ge diurus cing teh Pak. Bisi bapak gelo gratis. Bisi ya mah. Jadi sim kuring mah teu sieun kudu gelo teh. Naon sababna? Maot mah urusan Gusti. Teu kudu dikawal. Riweuh-riweuh kudu mayar. Da ustad ge kudu boga dukungan maneh teh. Kudu boga duit soalna. Nu katilu nikah teh tingali ku urang geus nasabna geus wajahna kakayaanana. Lamun aya eta oge da teu ngajamin geulis, teu ngajamin kasep, teu ngajamin beunghat, teu ngajamin turunan. Sok sanajan turunan wali, sok sanajan turunan nabi, begieuna turunan ulama, kiai teu ngaji moal bisa. Sebab kudu naon, kudu ikhtiar, daek mondok, daek masantren. Aya dina Ibnu Malik saeutik laduni aya. Ngan saeutik tapi tetep teu ngahilangkeun kana kasab. Bikasbin heula kudu aya kasab. Wa fil laduni qallawa fi qadni wa qadfu aidon qad yafi. Qad tiba kana fil mudhari maedahkeun kana takdir saeutik anu laduni teh. Ngan tetep setiap anu laduni ge kudu daek wirid, kudu daek puasa, kudu daek ngaji. Mau ujug-ujug jadi wali lamun teu istiqomah. Da jelema bodoh ge saur Imam Ghazali bisa jadi wali asal istiqomah. Matak bahasana ge la tahsulu hadhil fawaid illa bil mudawamah. Moal hasil cita-cita hiji jalma kecuali eta jalma istiqomah, continue dalam melakukan ibadahnya. Teu kudu loba ibadah mah. Nu penting da
Daek. Tawam. Heuh bae daek oge sarua wae. Gitu tah. Eun ada imau aya santri jadi kudu naon? Kudu jadi motivasi. Kudu daek mudakara, kudu daek mudhalaah. Ulah ujug-ujug bim-bim salabim hayang jadi ustad. Ayo make kopiah henteu sia. Jadi ustad kumaha? Make kopiah ge henteu. Cenah dina TV loba ustad nu teu make peci, nu teu make kopiah. Heuh eta mah ustad teu kabeuli we nu kitu mah. Nah cenah ustad ubay make kopiah kieu dibelit-belit, lain lieur ieu mah. Ngan disunatkeun imamah teh rek saha wae ge sunat make imamah. Ece boga salaki tukang ojek sina make nu kieu. Meh payu. Abi mah yang kana ojek haji tuh ban kitu. Can ayeuna ka haji ge disebut haji. Da di Mekah mah nu make gamis, nu make kopiah teh lain ayeuna ajengan. Tukang sasapu, tukang montir, tukang ayeuna nyupir oge make gamis make kopiah. Teu ngajamin. Tuh urang Bangkalan kamari disiksa dipitnah naon? Dipitnah ngabunuh majikanna pan dihukum pancung. Gitu. Matak ilmu engke ente gawe teu kudu duduk juga maka bisi pae. Dina kitab oge dicarioskeun lamun urang usaha teh nu alus mah di negeri sorangan. Dina hadis Rasul di mana lalaki rek usaha teu kudu jujug-jujug ka jauh ka Malaysia, ka Singapura, ka Hong Kong, ka Cina, der ka Arab. Ibu-ibu, parawan, rana geus pusing ku salaki ini ka Arab. Balik di Arab lain menang duit ka menang anak. Lain bonus nya anak bonus ai ceti kemana wae aya di ceti nu hajat mon mudah-mudahan sing panjang yuswana heuh da teu apal atuh ceuk heuk bejaan saya teh kokom nu kasebut teh berarti panjang umur ceuk tak ece daftar heula samemehna. Gitu tah. Jadi gitu. Naon cenah kudu dirame-rame? Emang kuduna. Ya lamun nikah teh mongkeun nikah teh kudu jadi syiar, kudu jadi contoh. Nikah teh ulah ngajadikeun fitnah. Karena di akhir zaman sur Rasul kelakuan manusia di akhir zaman geus ayeuna melampaui batas-batasan agama. Geus teh era ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia teh kalakuanana di akhir zaman teh sapertikeun sato, bahkan leuwih tibatan sato. Jelema ayeuna mah ciciuman di sisi jalan, bobogohan dina motor di sisi jalan, tatangkeupan di sisi geus teh era. Serba modern, pasantren, kilat, fotokopi, semuanya nyieun budak. Astagfirullahaladzim. Sia teh nyieun budak kilat. Di Bandung mah nikah poe Rebo ngajeru poe Kemis. Makanya harus memperbanyak bikin amal sia. Memperbanyak bikin anak. Kudu halal heula. Kudu sakral ijab kok yang disaksi dua or ayawal eta kaul Imam Syafi'i itu gampang kecuali mana kawin jeung tangka budak ngora cok bun dikocok ku sabun da eta sok aya nu kitu daripada maneh kitu udin sia buru-buru nikah. Sabab budak ayeuna korban naon? Korban HP, korban YouTube, korban permainan-permainan Yahudi yang merusak akhlak manusia yang itu anak muda, yaitu melihat ayeuna ada video-video porno di HP. Yang paling parah bukan hanya di kalangan manusia pemuda saja,
sekarang guru-guru agama sampai guru SD, SMP, SMK kadang-kadang aya oknum-oknum melakukan seksual kepada anak siswanya. Naudzubillahi min. Eta teh ciri-ciri akhir zaman. Mantak Rasul di mana aya nu maot buru-buru kurepkeun. Nah make jeung seuri sagala. Siga nu hayang maot pane mah. Di mana-mana aya tamu buru-buru suguhan. Di mana-mana urang ayana budak menang jodona buru-buru ku urang teh ida adroka. Di mana budak geus ayeuna menang jodoh buru-buru tikahkeun ulah dingkengke. Biasana indungna nu sok ngahalang-halang. Tong waka cep neng tong waka sok we ayeuna mah barudak keneh kegewe geus darewasa. Ai pek teh leuwih dewasa ti urang ti indungna. Gitu akibatna meuli cenol teu make kalapa beuteung gumenol eueuh bapaan. Jadi parabola parawan bobot. Nah eta. Akibat apa? Akibat urang diengke-engke. Anda sudah mempunyai SIM B, surat izin mondok babarengan. Atau nabi STNK, surat tanda tamat bobogohan. Jadi geus tong loba luak li ieu. Geus we dede deui. Gah ieu mah angwet ngora ieu pemajikan. Dan geus kolot ge dede we terus. Jadi ente tong salingkuh sia. Mun sababna ieu mah ngora terus dede ngaranna ge. Jadi geus nini ge dede we terus. Gitu. Tah. Di Tasik Ice orang Tasik artis. Ya ujung-ujung ka urang Majalengka. Berarti di Majalengka teh ada sesuatu mutiara. Aya bahasa dina Sulamul Munawarah Ra'aitul qamar fit thariq. Ieu cigana mah loba ulin ka jalan ya budak. Ningali bulan di jalan. Disarupakeun istri kana bulan dina pada geulisna. Cigana mah di Tasik mah eueuh bulan. Ningali bulan di jalan. Oh maksudna mah ningali mutiara, ningali istri di jalan dina pada geulisna. Bade istri arah tasliyah asliyah. Dina pada istimewa. Ceuk urang Tasik ti peuting ngaji saepi ti beurang ngaji tawarok ti peuting ka impi-impi ti beurang hayang pamprok jeung si Neng urang Majalengka anu denok tur montok. Walaupun jauh di mata terasa dekat di hati apa daya tangan tak sampai. Woh orang Tasik hayang memeluk gunung tapi teu bisaeun da gede teuing. Ceuk si Neng yang kutunggu AA yang bukan ayeuna orang lain, artis juga banyak. Ayeuna aktor-aktor yang ngalamar ke Neng teh loba tapi anu terbayang ku Neng Dede hanyalah Kang Robi saja. Ya cek Neng Dede teh wios AA teu cacanakan oge, wios teu nyanak rombongan oge, nu penting mah AA we sumping. Dan diantos kuneng teh lain jangjang jingjingna, lain kakapalanana, lain gagajahanana, lain mamanukanana. Tapi nu diantos kuneng teh manukna jero calana. Nah jeung seuri sagala sia kokom maneh. Dina pada sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, mendambakan laki-laki istri yang soleha, istri mendambakan suami yang bertanggung jawab adalah istri nu kumaha anu soleh teh anu adunya mataun wa khairu mataiha al mar'atu salihah. Hoyong bojona gaduh suami nu soleh, hoyong suamina gaduh bojo anu soleha. Carana sor Imam Ghazali geus nikah tong eureun tina ilmu. Kudu daek ngaji. Jadi leungeus we keur lagu bingung keur waktu susah, waktu na ngaji mah ngaji we. Kadang-kadang urang mah loba ayeuna nuturkeun nafsu, lain nuturkeun wahyu. Ai Rasul mah berdasarkan wahyu, ari urang mah lolobana nafsu. Dugi ka jungjunan nangis naon? Sewaktu sadintena ayeuna bade ngantunkeun Siti Khadijah. Siti Khadijah seep 2/3 ayeuna kota Mekah itu adalah harta Siti Khadijah. Saking kayana janda nu beunghar. Aya di dieu janda beunghar. Jawab, aya di dieu janda beunghar. Aya janda kere.
babalatak nu kitu mah. Eta Siti Khadijah pangbeungharna dugikeun ka detik terakhir bade ngantunkeun Siti Khadijah teu nganggo acuke tatamalanana 83 tamalan. Dina pada seep hartana dianggo perjuangan baginda Nabi besar Muhammad. Mata kayong jadi istri solehah teh berat. Soal Imam Ghazali hirup hayang ngadidik istri teh Masya Allah suamina ulah eureun ngaji deket jeung santri jeung kiai. Ulah eureun ku ayeuna pedah usaha, ulah eureun ku pedah ayeuna urang loba ayeuna kegiatan. Waktuna ngaji kudu ngaji sabab ngurus anak sareng istri teu gampang anu sapertikeun urang membalikan tangan. Intina ngurus anak jeung ayeuna harta Masya Allah loba anu tergelincir. La tulhikum amwalukum wa auladukum fitnah. Kade harta jeung anak sok jadi fitnah. Mata kudu ngaji. Matak junjunan mah kabojo teh pangogok-ngogona sok waktos pada ngantunkeun Siti Khadijah dugikeun ka nangis. Siti Khadijah sudah meninggal, mungkin saya tidak akan mendapatkan lagi istri seperti Khadijah. Saking naon cintana junjunan ka Siti Khadijah dugi ka pupusna ge dina pangkuan ayeuna baginda Nabi besar Muhammad. Gitu matak Rasul mah ka Siti Khadijah mah istimewa. Rek angkat assalamualaikum. Siti Khadijah tos nyiapkeun gamisna imamahna. Waalaikumsalam. Siti Khadijah cium tangan, cium pipi kiri, pipi kanan. Eta kudu dibiasakeun ku urang. Ya. Aja osok gitu ka salaki. Baisan. Matak nu hese absus salam. Tebarkeun salam di mana-mana. Nya cenah Pak Kiai abi mah hese ngomongna teu naon rek bahasa Inggris, rek bahasa Indonesia, rek bahasa Sunda oge. Da cenah salaki abi mah tukang ngebon bawang geun bae cek. Cek urang teh aya mau kemana? Mau ngoret bawang. Hati-hati ya yang di jalannya cek urang teh. Nyebat naon ka pojok urang? Mamah, mami, bunda, si Depi. Acan atuh. Sa? Acan. Tak acan? Apa majikan eueuh ngaranan gitu? Hah? Eta acan manggil nu. Oh, tak acan manggil lu gitu anu. Jadi ayeuna manggilna naon heula tuh? Dewe. Oh, dedewe mohon alhamdulillah. Nya geus we dedewe saumur-umur. Tuh gitu, Ibu. Tidak pada kudu pangsaena. Manggil teh ya Humaira sapertos jungjunan. Wahai bunga mawarku tercinta. Ibu pernah teu ku suami disebut bunga mawar? Nyaho da teu pantes aja mah tuh. Moyong disebut bunga mawar. Hari nyikat gigi tara. Pantes ge wahai bunga jawer kotoku tercinta. Aduh, ieu mah dicium ku salaki bau jengkol. Matak urang loba nu cerai teh akibat jengkel ka pamajikan. Jengkol. Sareng jadi bojo mah eueuh lain perhatian karena duitna wae. Ari salaki kuleuh ari pamajikan meuni menor. Aya nu kitu? Ulah kaonangan lipan 7 cm setengah halis dikuru di sabola hujannya gebret ngareh-mereh ka di kabeh. Hari datang salaki make daster nyenglet sabelah kutang reh pegat hiji suami utah-utahan. Ayo akibat naon? Akibat istri yang tidak perhatian. Siti Khadijah upami jungjunan bade mulih 1 jam sebelum pulang sudah wangi. Maka Sayyidina Umar bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kenapa engkau betah di rumah? Kata Rasul, saya betah di rumah karena wanginya Siti Khadijah. Mata kudu sareungit datang salaki teh. Bae sori titin maneh teh. Kadieu ningali nah. Oh cina ada Pak Kiai memang ada teboga minyak seungit atuh naonen waya. Kudu perhatian salaki carangkeul pencet
pencetan isrek-isrekan tanya ku urang teh aya kenapa itu hidungnya lok-lokan aya teh blue enggak cuma nonton leho aja istri yang baik mah susut lamun beki ku urang teh laps astagfirullahaladzim nah urang dia mah bareki leho awewe teh berarti irit urang dia mah bulan puasa ge teu kudu meuli korma geus we ngerece kor astagfirullahaladzim nah gitu buah natina ilmu timbul akhlak kunaon jelema hampuraeun da si eta mah jelema bodoh hitut ge di mana wae aya kedariuk brot hitut kunaon si eta hitut kitu di mana wae hampuraeun jadi jelema teh ulah hampuraeun batur kudu jadi jalma nu sok ngahampura ka ta eta ulah hampuraeun batur keun bae da si eta mah hampuraeun batur male euceu banyak ieu teh nikmat da ngaji berjamaah raos karaosna da memang berjamaah teu era urang diuk di dieu ge da lobaan coba eceu isuk nguncungelik sorangan di dinya ceuk keur naon teu kuat hayang ngaji deui aya ceuk nu hiji deui teh antepkeun si eta mah si Eha mah rada oyag cenah aya nu kitu da berjamaah urang hayang boga budak ayan teu boganya moal boga budak-budak atuh da kudu berjamaah matak dirinya nage wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja dipasang-pasangkeun ku Allah aya hiji nu teu nikah qala Isa bin Maryam Siti Maryam emang eta mah ditiup nage kuruh nage ku Gusti kekabasaan Allah ari urang mah jalma biasa kudu boga layan piraku layan urang doma jalma geus bosan ka jelema kana doma manehna mah aya deui jelema teh geus bosan ka awewe lalaki jeung lalaki eta tuh di Jakarta ratusan lalaki jeung lalaki eta teh ciri akhir zaman di Bandung awewe jeung awewe nyeri hate ku lalaki jeung awewe jeung awewe mata kecil normal we hirup mah keureueuh we sakitu-kituna ge bae salaki roromeheun oge lumayan obat ararateu adak salaki teh kudu loba dicintai setelah dicium salaki kudu loba dicium salakina keur nonton TV salakina edan sia mah boga pamajikan jocuam cium wae gararetek cicek mah kitu leung sia lamun seungit mah da bau sepiteng sok gitu sing sopan beres salaki teh bodrek sun bodrek sin emangna budak keneh situ budak eta salaki dianggap budak leutik karena dibere bodrek sun bodrek sin nah gitu aja ingsa nyium salaki teh sarua jeung nyium hajar aswad berhubungan jeung salaki ganjaranna sapertikeun umroh matak ece bahasana cing alus ulah noelan ka salaki teh geus we pak urang umroh yuk gitu we pan teu ngartieun budak aya ceuk budak kan nah umroh teh wayah kieu weh kudu alus bahasana mana teh tini ulin masalaki kerjicingnya digugusur atuh lu kabeh amit nantu mitoha caruriga ari kitu ari bahasana kitu mapan urang teh atanapi aya urang ngabunuh Yahudi yuk cek urang teh sebab hubungan jeung suami mah eta teh sarua jeung ngabunuh Yahudi papeureun perang jihad fisabilillah urang teh henteu atuh ngabunuh kudu kitu cek make jeung seuri sagala baca mantep papan matak pantas Allah nyiptakeun urang teh berpasang-pasangan nembongkeun kakurangan makhluk
kalebihanana khalik nyaeta Allah subhanahu da urang mah teu sampurna matak salaki sok digeingkeun ku istri salaki neugtreug direm ku pamajikan gitu salakina teu sabar salakina teu ikhlas istrina nu ikhlas dugikeun ka nangis salakina mabok salakina terus-terusan judi tapi istrina tengah malam terus tahajud maka eta tobat suami kuningari kasolehanana istri gitu ini salaki ebel teh pamajikan lu beuki ebel majikanna BBM-an salakina WA-an kudu naon kudu saru ulah saruana kudu loba gaduh ngaji insya itu tah nu kadua kade ulah lipas tina koridor innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi nikah teh ulah salah niat. Loba nikah karena nafsu haram hukumna. Sehingga nikah teh kudu niatan naon? Tazawwazun nisa fa innahunna ya'tikum bil mal. Nikah teh kudu niatan lillahi ta'ala karena nikah bakal ngadatangkeun kana rezeki. Ulah loba kasieun jadi budak morak teh. Kunaon maneh teh kawin-kawin? Ah, sieun teu kaparaban. Canaon-canaon geus leul. Justru ku nikah teh jadi halal dan jadi hanut. Ibadah itu perlu ilmu sehingga urang sadaya dina riwayat Isra wal Mi'raj khusus dari Mi'raj junjunan Nabi besar Muhammad loba jalma nu cilaka di alam dunia lalaki digorok ku Allah suamina celaka nasub kana anak kerakna neraka jahanam akibat istrina teu pernah dititah make ayeuna pakaian nu tertutup suamina teu pernah ayeuna miwarang istrina make mukena teu pernah nitah salat teu pernah nitah make ayeuna angwan nu tertutup pakaianna nu terbuka pagaweanna nini make rejing nu bolong maka nu pangheulana disiksa di yaumil kiamah adalah suami yang tidak bertanggung jawab. Bukan harta saja, bukan hanya ayeuna kemauannya saja, tetapi ayeuna akhlaknya pun harus dididik oleh suami. Suami na ningali istrina make lepis teu ngamek berarti neraka nu pangheulana istri jeung suamina digencet ku Allah dina seuneun nerakana Allah. Mata kawe sok tong marake lepis. Itu aja eta mah lepis mah ke lalaki leung lamun alus lepis teu emper nya teu kaop nyingkap berewek soek banteu alus gitu teh terus deui istri teu kenging loba ningalikeun bujal bisi dojok ayeuna bujal urangna ke dirojok kuna ayeuna ku timah nu panas kade istri dileoban ayeuna kulitna dugikeun ka ayeuna molotok akibat istri sok nemong-nemong aurat kenging cenah Pak Kiai nemongkeun ayeuna ka suami teu naon sabab sur Rasul rubba kasayatin fid dunya aryatan yaumal qiyamah loba jalma nu make pakaian di dunia tapi di akhirat eta jalma teu make nganggo-anggoan naon tataranyang di akhirat eta jalma naon sababna di dunyana sok nembong-nembong orat kade ulah pedah geus nini-nini make kutang wungkul mak kunaon make kutang wungkul teu kuat hareudang tutupan sate aurat beun bae da mamang geus peot nyo erek peot rek naon orat mah orat tutupan ada kade eta cenah Pak Kiai abdi mah salaki teh sok resep kana pakaian artis teu naon meuli pakaian artis sareksi tapi di bumi khusus keur salaki eta cenah salaki abdi mah geus diturutkeun ka hayangna sagarupa pakaian nu kitu nu kieu ge melian aina acuk nu seksi ge loba tapi anger we beger deui ka budak SMA tah lamun kitu wae ece meuli baju SMA pake haleupeun salaki ceuk urang teh salaki datang lawang pantau ece jawab kieu we SMA ceuk salakina teh ebel sia nah SMA teh ciga genderuwo ieu mah atak sok kudu izin ku Nabi Sulaiman
kudu izin ku Nabi Aisyah dugikeun ka ayeuna rabetan acukna teu tuang teu leueut tapi ibadah ka Allah. Kudu izin ku Nabi Yusuf ganteng, kudu izin ku Siti Fatimah geulis ibadah. Ari urang nya teu beunghar, nya teu geulis, nya goreng patut, saha ece. Izin ku Gusti Allah. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim. Ayo tepuk tangan semuanya. Angkat tangan. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Nabi Sulaiman kaya tetap beribadah, Nabi Isa miskin tetap beribadah, Nabi Musa gagah tetap beribadah, Nabi Yusuf ganteng tetap beribadah. Sholli wa sallim. Mana suaranya? Siapa orang yang membaca salawat di bulan Rajab, maka orang itu akan merasakan satu minuman yang sangat wangi dan manisnya lebih daripada madu. Bagi orang-orang yang selalu membacakan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bi'iman qad wa'ada. Siti Khadijah kaya tetap beribadah, Siti Fatimah cantik tetap beribadah, Siti Khadijah kaya tetap beribadah, Siti Fatimah cantik tetap beribadah. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Amutu wa ahya ala hubbikum wa kulli ladaikum wa'idi bikum. Salatun minallah wa salam ala al-Mustafa Ahmad syarifil maqam. Ya ala baiti النبي السيد العربي لكم مددت يدي فالرزق ربي. لكم مددت يدي فالرزق ربي. Semuanya salat min Allah wa alf salam ala al-Mustafa Ahmad syarifil maqam. Oka tilu soal Imam Ghazali rumah tangga teh kudu suami teh masihan tempat anu amnun. Ai amnun teh layak nyaman dipakai ibadah. Kudu gedong jang lain, kudu kos pila lain, kudu kumaha wal baiti jannati anu rumahku surgaku, yang mana konsepnya di hadis Nabi mengatakan nawiru manajilakum bis shalah wa bi qiraatil Quran. Rumahnya bilik, rumahnya bambu, tapi rumahnya itu selalu dicahayai dengan salat dan bacaan Al-Qur'an. Gedong tadi pakai ngaji, gedong tadi pakai salat, loba uka-uka. Eusina teh generawo jeung suner bolong.
Memang uhuntuan. Itu pada di mertua heula, pada cana ka Tasik Ngontrak. yang ngontrak we heula. Da kang ge baheula kitu. Teu ujug-ujug boga motor, teu ujug-ujug boga mobil. Diwajibkeun ku Allah ge ikhtiar. Tong sieun sabab janji Allah wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Hayawan geger mah tanu alit geus aya rizkina ku Allah. Ece Allah nyiptakeun kutu. Allah nyiptakeun aina lisa. Pan aya pabrik sampo clear. Allah nyiptakeun kulat. Nu ngararoko hidung kabeh huntuna. Maka Allah nyiptakeun close up. Pepsodent. Ciptaden. Dan gogoden. Pokona Allah nyiptakeun nanaon teh rek nu goreng nu teu ngeunah rek teu ngeunah rek teu ngeunah rek ngeunah teu ngeunah tetep aya hikmahna. Likulli syai'in hikmah. Setiap ayeuna Allah nyiptakeun perkara pasti aya hikmahna. Matak dina Quran dibahasakeun ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tiap perkara nu datang kana diri urang perkara nu alus anu goreng tong nyalahkeun Allah lamun goreng sabab hikmahna tina musibah hikmahna tina nu teu ngeunah jeung urang eta teh ngeunah rahmat ti Allah ngan urang can bisa syukur ka Allah. Leres teu? Ece baheula pan sehat kulit teh ayeuna keriput eta teh kanikmatan ti Allah da nyieun ketepel mah hese ane kitu mah kunininin di kitu cepuk tuh papatong ge pae. Jadi Allah nyiptakeun perkara teh ya hikmahna. Ece pegek hikmahna gede. Nu pegek teu loba asup angin. Nu pegek teu loba asup aina cihujan. Tapi lamun riweuh mancung teuing ko si dewala, beng panjang teuing. Minum dina gelas gede ngerebek ka piheulan ku irung. Baheula ece langsing ayeuna jadi langseng. Hah? Eta teh Allah nyiptakeun hiji hikmah keur urang. Da begang teuing ripuh, dukdek jeung tulang. Genut teuing riweuh, pahili jeung setung. Kadang-kadang salakina begang, pamajikanana ciga genderewo. Blak blek blak blek. Siarek maju kumaha salaki? Salaki bawel we hantem. Rumah tangga jeung akang geus 20 tahun. Oh pisan kamajuan. Cuk salakina sia yang maju sok aing di rodaan. Salakina mawa roda. Asupkeun pamajikanana. Kang eta naon cuan ge gede. Jadi urang mah sarwana salaki jeung pamajikan. Ikhtiar. Harik yadak turjak rasul. Usikeun ku anjeun yadaka leungeun anjeun turjak bakal dirizkian ku kamu. Eta teh min babi itlaqil zuj wa iradatil am. Nu dihususkeun lain panangan wungkul. Sagawe anggota badan urang eta mengandung rizki lamun ku urang digerakkeun. Naon wae nu penting daek. Jangan jadi alasan laki-laki pigaweun pigaweun eta mah lalaki anu males. Allah Rasul tidak menyukai orang-orang yang malas. Naon wae ge cenah upi gawean kored jalan. Koredeun neangan di mana we kored. Lila-lila aya nu ngalungan duit. Betul tidak? Betul tidak? Jadi kudu daek ikhtiar jadi lalaki. Ulah leuleus we. Tah lamun salaki leuleus, perempuan harus berperan. Lalaki tong eureun dibere dibere sumanget ku urang. Dibere susu teh. Itu dibere susu mah lain ngaji ngagantel meureun terus. Teu daek usaha. Ka mana-mana ngedot we terus. Ya gitu. Punten. Sabab hayang rumah tangga sakinah mawaddah warahmah teh teu cukup kunang saukur aina batin, tapi kudu aina dicukupi naon kepangabutuhna. Sabab istri jeung pamegat beda pangabutuhna.
Istri mah salapan, istri mah salapan, pamegat mah cukup hiji pangabutuhna. Awe mah loba beuli eueun. Can meuli sop buntut. Meuli sop tek. Keur naon meuli sop tek head ge encan. Jo kana head wae. Ditah meuli sop buntut kalah meuli sop tek. Aduh, aing euy. Moal eta nagaan nih bere sop tek mah tuh. Sop buntut meuli. Insya Allah. Nah, anu nawiru banajilakum bisolah. Maka rumah itu akan cahaya. Rumah itu akan bercahaya. Rumah itu akan beraya aura yang baik. Di hiji tempat aya aura nu teu bener. Wali we dongkap kadinya, dia wudu, dia salat, dia wudu, dia salat, maka eta juring-juring teh aya sadayana. Pan leuweung tuh daerah Pekanbaru, daerah Jambi, daerah Kalimantan dibuka we ku wali. Hawa nu paling besar adalah di Partapura. Itu adalah Guru Ijai. Sekali hadir di bulan Rajab hawana 150 juta ribu. Di seluruh dunia hawa nu paling ageng didinya. Simkuring kantos diulam kadinya 4 kali. Wow, lain ribuan tapi ratusan juta ribu orang. Manawi dibuka nate ku wali. Iya di Majalengka teh seueur wali. Matak manawi tempat nate Islami. Maka gurunya Kak Kiai jeung santri siap menjaga Kiai sampai cinta NKRI sampai mati. Tepuk tangan untuk cinta ulama. Ingsa nu kaopat kade kudu naon, kudu nyenangkeun jadi salaki, kudu nyenangkeun ka pamajikan, boh lahirna boh batina. Sabab loba lahirna dibere motor, lahirna dibere ayeuna kemewahan, lain ibadah pamajikan anak lain ngaji kalah kearisannya terus ulin terus shopping, swimming, beli legging kaduna ruksak saleting akibat ngobating diogok udah jadi salak. Itu lahirna teu dicukupi, batina teu dicukupi, bahaya. Matak salametkeun lahir batina kunaon? Konsep Quran, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Sehingga Nabi besar Muhammad SAW pernah sang Nabi Ibrahim alaihissalam sewaktu Mi'raj, amanatna yang paling utama, wahai Muhammad kekasih Allah, Nabi akhir zaman, sampaikan salamku kepada umatmu, perbanyaklah yang menjadi taman-taman surga, yang menjadi keindahan-keindahan surga. Mana? Tasbihan wa tahmidan wa tahdilan wa tamjidan wa istighfar. Gampang tapi urang dawam nanu hese. Terus teh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nitip pe urang mah dititipkeun dina Isra Mi'raj teh nomor 2. Titipan ti Allah teh nomor 2. Nomor 2 teh salat. Mata lamun urang megang sesuatu kudu nomor naonnya nomor 2 mah. Penting jurang jadi doa. Ingsa. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, sadayana, wala ilaha illallah. Angkat tangan semuanya berdoa. Allah.
syafaatmu karena jauh daripada ibadah yang diharapkan oleh Allah. Ibadah kami semua ya Allah. Semangat salawat selamat dunia akhirat. Muhammadun Nabiyuna. Semangat semuanya. Muhammadun akinu mautakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, salamatkan bingung urang, salamatkan Indonesia ku maca sholawat, salamatkan rumah tangga urang ku maca sholawat, salamatkan ayeuna negara urang ku maca sholawat, maka bupati urang ku resep maca sholawat. Insya al aslu qawiyun, pilih teh hak urang, milih teu milih teh kudu milih, dah belum teu milih dosa. Nu kumaha nu dicokot ku urang al aslu qawiyun, nu hade teh anu baheula. Jadi al aslu qawiyun, nu alus teh nu baheula, can bubuh nu anyar. Jadi pilih teh kudu nu baheula, bala tuturut munding kolot. Manya milih nurutan muning. Ingsa kalima kudu naon, urang teh kudu masihan perkara anu ngajadikeun kasenangan katenangan dunia, rezeki nage kudu halal, tempatna kudu nyaman, jeung kudu naon deui, kudu dibarengan ku ibadah anu tumaninah.
nu katu genap kudu naon jadi suami anu soleh. Suami anu soleh teh konsepna Kang ayeuna Robi anu kun kal yadain wala takun kal udunain. Suami yang soleh adalah apapun seperti dua tangan paheuyeuh keyeuk leungeun kacai jadi saleuwi kadarat geto salat. Wa syawwiruhum fil amri syura bainahum. Jadi nanaon teh ulah getas sarupateun kudu daek musyawarah jeung pamajikan. Baheula meuli baju sorangan ayeuna mah kudu ngomong heula ka pamajikan. Bisi nyanyahoanan. Jadi we goreng akibat teu ngomong. Jadi we ribut. Nanaon teh kudu naon dipotokeun heula. Ayeuna pan aya WA. Fotokeun heula. Rek di mana foto bae selfie we heula. Bikeun ka pamajikan bisi cemburu di mana di kebon. Ayeuna mah pan gitu. Kitu tah cok. Teu susurumputan sia ka salaki teh. Kudu naon? Kudu terbuka. Deun ieu mah. Mi di mana Mi? Di Ramayana. Padahal mah keur arisan. Eta teh dosa kitu teh. Jadi kudu naon? Kudu terbuka. Nah naon? Wala takun kal udunain. Rumah tangga teh jangan seperti dua telinga. Jadi ceuli nu kiri di kanan, di kiri nu kanan di kanan. Can pernah nepung, pernah tuh jadi urang manyangan nu kiri ka dieu, nu kanan ka dieu, can pernah. Teu bantuan, saling menghargai, saling mencintai. Konsep ini hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, carana lamun urang hayang kitu kudu seperti junjunan. Junjunan nampi salat 5 waktu teh berdasarkan musyawarah. Matak ieu teh nembongkeun naon ngebrehkeun sababaraha tafsir nyarioskeun nyaeta dina surat ayeuna diisrokeunna di mirajna junjunan nyaeta linuriyahu min ayatina ngebrehkeun keagungan cahayana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Nah hingga orang bisa ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu angkasa bisa ayeuna penelitian ke luar sana itu sampai banyak yang masuk Islam. Kenapa? Karena adanya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tah konsep eta teh mi'raj teh biasana urang nyieun kapal, biasana urang nyieun aina ilmu-ilmu teknologi, eta terinspirasi dengan adanya Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Manawi urang sadaya afdhalul ibadah nu paling utama ibadah keur ngaimbangi rumah tangga naon? Nyaeta qiraatul Quran. Cing rajin baca Quran. Sok lamun sok pernah ijazah dalail baca dalail. Siapa baca ijazah sholawat, baca ijazah sholawat. Yang penting dawang. Baca bisa bismillah, bismillah cing loba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ah cenah Kang Abi mah teu bisa. Ah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah Kang Abi mah ya Allah kitu ah bodar atuh nu kitu mah ceu. Sagala embung sia mah. Yang jadi naon di dunia teh. Salaki hayang maju ari pamajikan sare wae nya moal maju-maju dah hirup mah kudu kos hayam tapakurna tuh tingali goce hayam jagona kalitu ka dieu pan bikangna mah nyileungleum jadi we enog jadi we anakna sarua da dijileungleuman mantak lamun euceuh hayang salaki maju kudu loba nyieun kebaikan ka salaki sia teh geun kudu loba nyileungleum sia teh yang jadi tai naon kemana meni wae si komariah tak santrenkeun budak teh santrenkeun ayeuna di akhir zaman lamun budak teu pasantren sakola unggul bahaya naon sababna profesor doktor indung bapana maot mah teu bisa naon kalah ka Quran di setelkeun kalah ka radio jangan bangga anak-anak bisa bahasa Inggris tapi budak teu bisa ngaji jadi Inggris mah nu geloge ngomong Inggris anawi urang teh mudah-mudahan urang saya ya pesantrenkeun acan teu boga biaya pesantrenkeun di ka Bandung di abi mah gratis pesantren teh sekolah SD SMP SMK aya tahfidz aya ilmu alat aya ilmu tasawuf aya nu penting jadi kiainya yang banyak jadi abdi na teu aya ge ustadna loba ustadna di bumian ku abdi sadayana jadi supaya naon al jama'atu rahmatun jadi ku berjamaah teh jadi rahmat tujuan akhir tina rumah tangga urang sadaya hoyong naon gaduh turunan anu soleh
Matak timbul doa Rabbi habli minas, aya doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Hayang durriyah teh turunan sok sanajan turunan nabi ari teu ibadah mah anggar we ngagebruskan neraka da teu aya jaminan. Aya bahkan dina hadis Rasul lamun mah Siti Fatimah pernah maling ku kami diteug-teugna ge langsung ku kami sa Rasul eta teh kaputan nabi komo urang manawi kitu carana hayang boga budak soleh teh prosesna sing hade hayang boga budak soleh teh kumaha nyieuna kudu alus at-ta'ani minallah al-ajalah minasyaitan. Pagawean urang teh gurung gusuh hayang boga baju anyar tapi rusuh atuh jingjet haras teu gurung gusuh imah nyieun budak teh belawar kolorna para sono utang nyangsang na pantau nek salat subuh rusuh rasaan sorban dikadiekeun pada utang pamajikan matak pantes budak nate euceuk gagalaberan we jadi geng motor dan nyieuna teu bismillah heula atuh lain seuri titin nunung nining imas sok urang teh mikir tenang rek hubungan teh mandi heula geus di kebon teh lain maka hileud-hileud ngiluan budak teh nu hiji kaligata nu hiji teu eureun buduk dan nyieuna dibarengan ku hileud nahun jeung hileud orok mandi heula wudu heula terus disunatkeun urang maca sholawat ka junjungan heula kos di Kalimantan di Jambi kita maca sholawat ku abidar marhaba heula tiap rek hubungan teh ya nabi kabeh RT barijil RW ngontrol mawa baterai di mana nu ngalahirkeun ieu teh ngapeuting kami toha ngilu noong jadi sholawat lalawunan biasa we sholawat sosorodotan gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad cium ku urang teh erek ti hana pula tina roromeheun mapai eta mah ku ema ete we rek tina ceuli heula kade kasedot nu penting maca sholawat. Kalau cenah Pak Ustad abi mah geus teu nafsu ka pamajikan teh ceuk mangkos teh. Nah, si mangkos teh bentenang aku, teu nafsu cenah. Sa pamajikan abi mah kokoloteun. Aya di dieu ibu nu geus kokoloteun. Eta teh nu kitu teh syukuri. Eta teh mahal nu kitu teh. Tuh tingali mobil mahal teh mobil anu sok divariasi. Matak ece eta kokoloteun tong diobatan geus we kitu hitung-hitung mobil mahal lain ieu mah krim siang krim malam krim siang krim malam tak teh salah make nu urang pae peuting nu peuting pake beurang atuh lain bodas kalaka geheng ece jiga gincu salaki we katipu akhirna teh bae ku salaki ditinggali ieu bodas dibuka beuteung orai welang ece cuk salakina teh ieu orai welang aya dina beuteung lain seuri sia teh kokom cung di dieu rana ngacung wawek dibari hadiahna kaset anu baru ieu mah can garaduh sadayana ge sabab kasetna engal cung rana ngacung eueuh belah dinya mah euy Rana Hasem anu geus eueuh tanagaan mana ngacung cok aya di dieu bu eueuh arayaan berarti keneh aya di dieu aya mana ngacung atanapi lalaki duda mana aya teu ka dieu pak enggak ka dieu
Ahmad ya Habibi, Habibi tepuk tangan. Habibi salam. Pak RT, Habibi salam alaika. Habibi. Semangat semuanya. Ahmad ya Habibi, kade Pak. Habibi, Habibi salam. Habibi, dia nanti kembali tuh. Dia Pak RT, dia naik ke dia. Habibi. Ya aunal gharibi, salam alaika. Amrun wa salamun. Salam alaika. Dinuka al-islamu. Salam Alaika. Ahmad ya Habibi, Habibi. Habibi salam. Mana semangat semuanya? Habibi. Salam alaika. Sing tarik. Habibi. Ya asyiqan. Sana itu Pak. Sa. Atarsa di dia RT. Mohon. Tos sabaraha tahun jadi duda. Selami. Tos sabaraha tahun? Saya 7 mah. 7 tahun. Pupus? Pupus. Mohon. Bade nikah deui moal. Jujur. Kadang payu gitu. Payu. Nya payu we kanu sapantar. Lah parawan memikir 7 kali atuh. Ayo Pak RT kalender 2018 di dia aya sagambar sakola tahfidz, sekolah khusus mempelajari ilmu Quran. Kan syaratnya di kelas 5 di kelas 1 SD. Anggo sekolah kieu mah hese. Maca kulhu ge pabulit jeung ina atau ina sih mah. Nah, iya. Terus aya rehabilitasi narkoba. Jadi mah pesantren gratis. Nu teu mampu gratis. Nu gelo ge gratis. Bisi RT gratis, geus gelo gratis. Nah, gitu. Konsep dina kitab Ar-Ruh, aya dina kitab Tanwirul Qulub, bahkan aya dina kitab karangan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa rumah tangga nu hade teh anu kumaha anu nyaman kadua belah pihak. Carana kudu naon sadar kudu ko naon koid astagfirullah kudu konaah kudu koid atur hayang hirup ya hayang koid sieun mah konaah menerima apa adanya begitu di duanana kudu narimakeun kakurangan jeung kalebihanana terus kadua kudu eta koid deui kudu kompak kudu koid di naon Nabi Muhammad diberjalankan disebut Isra adalah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Eta disebut nanti Isra. Lamun aya bapak-bapak resep nguseup nu kitu mah disebut nanti Setan. setan nih. Atau nu sok nguseup setan cenah. Batur sero ieu setan. Punten nu sok nguseup lain abdi nu nyebatna ieu ya RT. Gebugan RT kieu mah. Bae teu nanaon diajar nya. Urang teh RT hirup teh kudu ripuh terus di dunia. Sajalma anu ripuh di dunia. Ciga nama GR Kurana ya. Lobarana ciga nama. Aya kabogohna ciga nama. Aya kabogohna ieu mah. Sajalma anu loba ceurik di dunia.
bakal bahagia di akhirat. Sajal manu loba sabah di dunia karena nafsu bakal lapar di akhirat. In aradtum rahatal waqtal maut wal mautu 'alal imani wal islam. Jalma hayang mengharap pupus husnul khotimah, nikmat dicabut nyawa, dibereskeun diamankeun tina godaan setan, maka di bulan anu dimuliakeun ku Allah ieu tong eureun saum tong eureun sare bulan Rajab teh molor we terus sugan mah babi ngepet wan nadam ala ma salafa min asam kudu loba naon nangis bulan Rajab teh ceurik ingat kana dosa detik demi waktu 24 jam urang aina terus beurang peuting muter ningan loba dosa nah lain loba bener tapakureun urang hirup teh jadi pemerintah teu gampang hayang jadi bupati hayang jadi gubernur geus jadi malah diona ngaji ge hese teu datang-datang terus teh manawi kitu sadguru khaliqul anam sing loba ngemut-ngemut anu nying midamel urang saha emut dikir ka Gusti Allah ieu teh dunya salametkeun ku dikir ieu dunya tina musibah salametkeun ku dikir lamun dia di dunya geus eueuh dikir ieu dunya bakal hancur di Bandung oge meus banjir meus gempa meus longsor eta akibat naon dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas manawi urang sadaya teh akibat perbuatan urang anu sok ngaruksak alam dunia di daratan di lautan. Nah urang nu ceramahna RT nu nginumna eta. Oh. Ai pugu abi make sangan oge da geus nuang obat. Memang abi lebet angin ti Jambi ka dieu kan dina kapal AC, di mobil ka dieu AC, di bandara ka dieu AC. Mah wajar. Nya da teu naon kesangan mah eta mah sehat betul. Pan hayang kesangan kieu teh kudu macul. Ieu mah teu kudu cicing unggul ngabaturan. Di mana urang geus ngalaksanakeun tilu perkara, Allah bakal ngasupkeun ka surga. Manawi kudu loba nyieun kudu loba nyieun korban. Korban perasaan. Ya, dari hadiahna kasetna 2 keur Pak RT. Ta ieu minyak peranting obatan grogi. Dioleskeun we. Insyaallah kumisan deui. Pami langsung diibakeun ka duda isukna teh meunang rana. Pami nu nyeri soca ka dieukeun. Insyaallah 3 menit ngagorolong sabelah. Alah ya Allah. Ya. Jadi urang teh kudu naon teh hirup di alam dunia nu terakhir kudu naon jadi jalma wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ieu negara kudu disalametkeun ku gotong royong. Ieu negara kudu disalametkeun kudu bersatu. Geus pamarentah jeung pamarentah, ustad jeung ustad, masyarakat jeung masyarakat tong parasea wae. Keun bae beda mah nu penting urang bersatu. Geus we ayeuna urang milih sawae ge pek bae, nu penting ulah parasea. Insya Allah. Angkat pandangan sadayana urang marhaba. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Eta sodakohna nuju ngabangun masjid ya. Ya Habib salam alaika, salawatullah berkahna doa berjamaah, hajatna mugi barokah, ibadahna mugi istiqomah, pupusna husnul khotimah. Sadaya ya Nabi salam alaika, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin.
narju syafa'atan ya Rasulullah. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Duh Gusti nu maha mulia, nu teu aya fafadana, mugi Gusti ngahampura abdila mokot ku dosa. Ya Nabi salam ya Allah, mugi ngahampunten dosa abdi sadaya, ngajembarkeun rezeki abdi sadaya, tasibkeun abdi tiasa ka Mekah ka Madinah, tepang sareng makom Rasulullah di raudhahna Rasulullah. Ya Allah, salamatkeun abdi sadaya, ya Allah berkahkeun abdi sadayana. Shalawatullah alaika, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Terus istighfar. Wahai Neng Dede, Cep Robi, cing ingat kana jasa kolot urang bisa kieu teh, ieu teh jasa kolot urang melaan capek nguruskeun anak sing harade ka indung bapa. Dina kitab Tanbihul Ghafilin, jalma nu goreng ka indung bapa bakal ngalaman ripuh dunya jeung akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Kumaha carana midamel urang kasayan kanu kolot urang sing harade, sing nurut, sing jujur sakola, sing jujur ngaji. Eta teh geus ayeuna kanikmatan luar biasa anu jadi kolot urang sararea. Teu aya di alam dunia sing loba ngadoa, sing seueur maca ayeuna Al-Qur'an, datangan kuburna, datangan makamna, bari doakeun ku urang sadayana. Karena lebih dari 40 nabi, lebih dari 40 wali, kasaktianana, karomahna, maunahna, di mana urang hade kanu jadi ibu Rama, doa ibu lebih istimewa. Bagi urang hayang nangtung, urang hayang boga darajat, urang hayang boga ayeuna keberkahan rizki, urang hayang loba minang ka Mekah ka Madinah, kade sing hade ka indung bapa urang. Maka mudah-mudahan putra urang sing saleh solehah, rizki urang sing barokah, ku berkahna ieu pangaosan saes tontonan tapi tuntunan supaya aya urang nyerap kana manah urang sing jadi jalmi anu sadar bahwa hidup teh amanah ti Allah, perlu tanggung jawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna bihal istiqamah, tatba'uhal karamah, tahsuruna biha bi'ibadikas salihin, bilutfin wa afiyatin wa salamatin, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, ku berkahna ieu pangaosan, mugi rumah tanggi abdi salamet dunia akhirat, mugi hidup abdi salamet dunia akhirat, mugi rezeki diberkahkeun sadayana, tiasa ka Mekah ka Madinah, ibadah abdi istiqamah kalayan dirungsuran putra anu putri anu saleh saleha, sing jantan jalmi anu husnul khatimah. Al-Fatihah. Mudah-mudahan doa sadaya diijabah. Daya nu sodakoh kana kaset, kana kalender teh nuju ngabangun masjid tingkat 2 abdi teh. Biayana 1,5 miliar. Insyaallah man bana masjidan di dunia banallahu baitan bil jannah. Jalma anu ngilu ngiring ngabangun di dunia tempat sarana ibadah rek masjid rek pasantren bakal dibasihan gedong di surga. 25.000 50.000 nyisihkeun ke agama, maka wa may yu'azzim sya'airallah, sing jadi syiar agamana Allah Subhanahu wa taala, wih nanti dia sadayana sing diangkat derajat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat,
sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis yang penuh keberkahan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Sahabat shalawat yang dirahmati Allah, kalau saya bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, siapa yang cinta kepada Rasulullah? Insya Allah semuanya akan mengangkat tangan, karena memang tidak ada seorang muslim yang tidak mencintai Rasulullah. Tetapi pertanyaannya, apakah cinta kita sudah terbukti? Sebab cinta itu tidak cukup hanya di bibir. Cinta harus dibuktikan dengan perbuatan. Kalau ada suami berkata kepada istrinya, "Mah, aku cinta sama kamu." Lalu istrinya menjawab, "Kalau benar cinta, bayar dulu uang belanja." Baru itu bukti. Kalau hanya berkata cinta, tapi tidak ada perhatian, tidak ada tanggung jawab, itu namanya bukan cinta, tetapi hanya kata-kata. Begitu pula kepada Rasulullah. Kalau kita mengaku mencintai beliau, maka buktinya adalah mengikuti sunnahnya. Allah berfirman, katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi ukuran cinta kepada Rasulullah, bukan banyaknya ucapan, tetapi sejauh mana kita mau meneladani akhlaknya. Sahabat shalawat, Rasulullah adalah manusia yang paling mulia, tetapi beliau tidak pernah sombong. Beliau membantu pekerjaan rumah, menjahit pakaiannya sendiri, memperbaiki sandalnya sendiri. Beliau tersenyum kepada siapa saja, bahkan kepada anak kecil. Coba kita renungkan, kadang kepada orang luar kita murah senyum, tetapi kepada pasangan sendiri wajahnya selalu cemberut. Keluar rumah senyum, masuk rumah malah berubah, seperti orang sedang marah. Padahal orang yang paling berhak mendapatkan akhlak terbaik kita adalah keluarga kita. Sahabat shalawat, rumah tangga tidak akan bahagia hanya karena uang. Kalau uang menjadi ukuran bahagia, tentu semua orang kaya hidupnya tenang. Nyatanya tidak. Ada rumah besar tetapi penghuninya tidak saling menyapa. Ada mobil mewah tetapi suami istri tidur membelakangi. Ada harta melimpah tetapi anak-anak jauh dari agama. Maka kebahagiaan bukan karena banyaknya harta, tetapi karena hadirnya keberkahan. Keberkahan itu datang ketika rumah dipenuhi salat, dipenuhi Al-Quran, dipenuhi doa, dipenuhi saling menghormati. Sahabat shalawat, lihatlah bagaimana Rasulullah memperlakukan Sayyidah Khadijah. Walaupun Khadijah telah wafat, Rasulullah tetap mengenangnya. Ketika ada orang yang membawa hadiah dari sahabat Khadijah, Rasulullah begitu bahagia. Beliau berkata, sesungguhnya Khadijah dahulu selalu membenarkanku ketika orang lain mendustakanku. Artinya, orang yang pernah berbuat baik kepada kita, jangan pernah dilupakan. Suami jangan lupa jasa istri, istri jangan lupa pengorbanan suami. Karena rumah tangga yang dipenuhi rasa syukur akan lebih mudah mendapatkan rahmat Allah. Sahabat shalawat, hari ini banyak orang sibuk mencari dunia. Pagi berangkat, malam pulang, lelah, kemudian tidur. Besok begitu lagi, tidak salah mencari rezeki. Bahkan itu ibadah. Tetapi jangan sampai sibuk mencari nafkah. Lalu lupa mendidik anak. Anak diberi uang, tetapi tidak diberi perhatian. Anak diberi telepon genggam, tetapi tidak diajari Al-Quran. Akibatnya, anak mengenal media sosial lebih dulu daripada mengenal Rasulullah. Ini yang harus kita renungkan, sahabat shalawat. Rasulullah pernah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ayah adalah pemimpin, ibu juga pemimpin. Jangan hanya bertanya, anakku nanti jadi apa? Tetapi bertanyalah, apakah anakku nanti menjadi anak yang saleh? Karena anak saleh adalah investasi akhirat, doanya akan terus mengalir walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Sahabat shalawat, mari kita mulai dari hal-hal sederhana. Biasakan mengucapkan salam ketika masuk rumah, biasakan sholat berjamaah, biasakan membaca Al-Quran bersama, biasakan meminta maaf, biasakan mengucapkan terima kasih. Jangan pelit memberikan senyuman kepada keluarga, karena senyuman adalah sedekah. Dan rumah yang penuh senyuman akan jauh lebih indah daripada rumah yang dipenuhi kemewahan, tetapi tanpa kasih sayang. Sahabat shalawat, kita tidak tahu kapan ajal akan datang. Karena itu jangan menunda untuk menjadi lebih baik. Kalau hari ini masih meninggalkan sholat berjamaah, mari kita perbaiki. Kalau hari ini masih sering menyakiti hati pasangan, mari kita minta maaf. Kalau hari ini masih jarang bersalawat, mari kita perbanyak sholawat.
Karena siapa yang banyak bersalawat kepada Rasulullah, insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Semoga Allah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang istiqamah. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Dan semoga kelak Allah mempertemukan kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.